Kabeh jelema boga keleuwihan jeung kakurangan. Kabeh jelema oge boga beda-beda pamikiran jeung kanyataan anu eukeur dilakonan. Contohna urang nu masa masih jadi jelema anu loba kurangna. Matak wajar lamun loba dihina. Nya, urang geus biasa dihina. Dihina ku jelema-jelema anu geus ngarasa leuwih bisa jeung leuwih boga. Tapi sabenerna jelema teu pantes ngahina ka sasamana. Jeung biasana jelema anu ngahina nyatana teu leuwih alus jeung jelema nu dihinana. Tapi baelah, karena makin loba nu ngahina ka urang justru jadi doa anu nyieun urang sadar bahwa jelema anu sampurna. Jeung anu penting mah urang moal saruana.